Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, patepang deui sareng Bu Ulfi tina pembelajaran bahasa Sunda. Nyaeta tema 7 ngirit energi tina kompetensi dasar 3.7 memahami isi teks argumentasi sederhana tentang hemat energi. Dengan tujuan pengajaran, siswa paham kalimat tanya kalawan benar. Setajan ke materi, tong poho, tong hilam, ngadoa heula nya rencang-rencang, lanjut ke materi. Kalimat tanya, minggu kemarin terus ngabahas tentang mareman listrik. Nah, ayeuna kalimat tanya yang rencang-rencang. Jieun kalimat tanya nomor hiji, anu jawabana asih adina gali. Kalimat tanyana nyaeta saha anu nanya ka bapana gali geunaan energi teh? Jawabana nyaeta asih adina gali. Nomor 2, anu jawabana margi upami dianggo teras bakal teres CF. Nah, kalimat tanyana nyaeta naon sababna urang kudu ngirit energi. Nomor 3, jawabana lampu cempor mah energina tina minyak tanah. Kalimat tanyana nyaeta tina naon ari energi lampu cempor? Nomor 4, jawabana bapana gali ngaranna Pak Dudi. Kalimat tanyana nyaeta saha arana bapana gali? Nomor 5, jawabana nyaeta bapana gali nerangkeun kudu ngirit energi. Kalimat tanyana nyaeta saha anu nerangkeun kudu ngirit energi. Nah, kalimat tanyana anu lain di kolom deskripsi na rencang-rencang. Ayeuna keca sabalikna, baheula, dahulu, ayeuna, sekarang, memeh, sebelum, saenggeus, sesudah, peuting, malam, beurang, siang, paroek, gelap sekali, caraang, terang sekali. Nah, demikianlah materi tina Bu Ulfi rencang-rencang. Hatur nuhun sadayana. Mugi-mugi videona bermanfaat. Tong hilap, tong poho, like jeung subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.